Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sore nepangkeun nami abdi Khalisa Nurceda ti SMA Negeri 1 Bojonggede kelas 10 hiji. Poe ieu kuring kesempatan ngobrol jeung salah saurang padagang di Kota Bogor. Dina kesempatan ieu urang bakal ngebahas jualan sanggeus poe kamardikaan. Anu tangtu bakal mere loba informasi jeung inspirasi pikeun urang sadaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sore Pak, nepangkeun nami abdi Khalisa Nurceda ti SMA Negeri 1 Bojonggede. Hatur nuhun Bapak pikeun nyandak waktos ngobrol sareng abdi. Dupi abdi tiasa terang nami Bapak. Nami abdi Aep, kepanjangannya Aep Saifullah. Oke, senang ngobrol sareng Bapak Aep tiasa diwartosan. Naon anu Bapak jual saatos perayaan kamardikaan ieu? Icalan abdi di Bogor ieu karena kue ape gitu. Terus Mata narik pisan Pak, biasanya ti raha Bapak mimiti ngajual ape ieu? upami telepat mah abdi abis puasa lebaran ya. Tahun 2004 ya. Oke, kamana sih biasa Bapak ngajualna? Nah aya lokasi khusus anu janten tempat favorit Bapak? Ai dibilang favorit mah teu aya, paling abdi icalan video teu ka mana-mana lah. Nah Bapak milih neruskeun ngajual ieu ape? Nah rata-rata urang Bogor loba nu resep kana ieu ape? Intina ciri khasnya orang Bogor biasanya karena kue ape, lamun cara misalkan Batagor mah antara Garut atau Bandung gitu. Jadi lamun urang hayang karena dagang Batagor agak susah elmuna gitu. Upami hayang adonan Batagor gimana pada ya ape mah tos ciri khas tos apalah gitu. Jadi apa tuh ciri khas Bogor ya Pak? Oh gitu. Kumaha sih Bapak narik perhatian pembeli, utamana sanggeus hajatan badak kawas poe kamardikaan? Paling nawarkeun bae teh gitu. Nawarkeun istilahna anu lewat. Mangga Ibu kuehna gitu.